Hai umat zaman ayeuna nu ruksakna teka cida kana ngajina can bisa komo jang ngamalkeunana dunyana dipiheulakeun akhiratna diakhirkeun dunyana mah diudag akhiratna teu kabedag hartana mah digunukeun amal akhirat diantepkeun sakolana nomor hiji ngaji mah engke panderi padahal nu mere rezeki eta mah pamere Gusti jelema mah ukur ikhtiar jeung meunang duit samiliar ingat makanana maot harta mah moal dicokot pas engke ka jero kubur harta mah bakal ngancur jadi jalma tong belagu ke Allah bisi ngabendu cukup hirup sederhana tapi lobana rahmatna ka indung jeung ka bapana tengah boga tata krama ngomong bisa sangeunana